Tayana urang lajengkeun we kana hanca urang dina bab nikah punya bab walimah tepatna bab walimah. Terakhir teh bahasan urang dina bab walimah teh diantawisna ka terakhir yen urang teh upami diulem nya urang teh wajib nedunan kana pangulemna upami dina walimatul mursi teh ya dina walimah pernikahan dipunjulkeun dikekehkeun benten sareng walimah nu sanesna kitu oge upami acarana teh anu henteu mengandung pidosaeun di lebetna upami aya mengandung pidosaeun non aya mengandung eta acarana teh pamaksiatan anu mana wae rupana maka status wajibna teh jadi luntur. Eta mah kadita meureunna rek ngalaksanakeun aya rek dongkap enggak gitu henteu asal siap-siap we lamun diomongkeun mah gitu. Intina mah disiasati lah kumaha carana urang berarti di naon ditinggal gitu acarana teh nuju kumaha ieu tos der teh acan hiburanna urang tiasa milih satu acana atanapi saatosna ada bisi saeupeun manten satena hati awalna keneh atuh ada can disuguhkeun talatahkeun atuh hoyong dibahankeun gitu disiasati eta mah kumaha saena salajengna tadi mah salajengna kieu ya wala yakunna fasikon aw zaliman jalmi anu fasik jalmi anu zalim eta mah pangulemna teh teu kedah didonggapan gitu pemacana nu fasik jeung nu zalim tah ieu panjang bahasana ieu fasik teh ari fasik teh jalmi anu kaluar tina peraturan gitu belah fasik kelaanan secara bahasa gitu kuduna kieu kalahkah kitu tapi fasik budak sakola kuduna jam sakitu teh diajar ieu kalahkah jajan di warung tetep fasik kitu teh jadi setiap jalma anu kaluar tina aturan fasik namina heulaanan gitu secara umum sabab mangke teh fasik teh aya fasik secara akidah aya fasik secara naon syariah jadi keluar aya nu kaluar tina akidah ieu kafir jadina teh aya nu kaluar tina syariah hungkul maksudna teh kumaha jalmana teh henteu ari nepikeun ka kaluar tina Islam mah ngan pedah kaluar tina syariat kuduna gitu sakeunana ulah kitu ceuk syariat teh ieu kalahkah kieu Islamna mah tetep Islam tanu teu meunang mah engke cenderungna teh kanu fasik anu ageung atuh fasik teh saperti dina bahasa Arab beurit namina teh pusaikun teh makhluk leutik anu kaluar sabab kadang-kadang urang sok ningali beurit teh sok kaluar ti nu liang beurit atanapi curut nu kitu teh naon namina nu gitulah nah beurit nah curut nah tikus terserah amal tawa urang nuju calik we geuning ngadina kursi tiba-tiba pokokeun urang teh cemhul gitu tah engke teh timbul dampak anu berbeda sikap urang mayunan jalmi anu kitu misalna jalmi anu resepna kana dodosaan wae gitu idorakaeun wae carikeun wae agama carikeun wae syariat intina mah bu tungtutan urang keur minuhan kana pangulemna ngadongkapan kana pangulemna pangundangna eta henteu saperti urang diulem ku jalmi anu saleh kitu lamun diulemna ku jalmi anu saleh jalmi anu bager anu bener gitu ieu teh urang teh kudu rada maksakeun ulah gitu tapi lamun ku jalmi anu baragajul kitu lamun ngulem urang komo kana acarana-acarana atau paradoguh nya eta mah urang manggawe lah urang milih sikap anu mana gitu nu penting urang salamat dunia salamat akhirat tah eta wah garis ageungna mah tah nembongkeun syariat teh yen urang teh beda kudu non benten sikap urang gitu saha anu ngulem urang teh benten eta teh tuntutanna
salajengna biasain ulama minatu amma sarab jaza kunaon wae nyieun walimah tuangeunana maksudna teh nya eta teh mangga wae cenah dia lakin tetapi anu paling abdul mah pikeun anu mampu pikeun anu aya keuranan kabuktosanana keur ngabuktoskeunana nyaeta syatun saekor domba minimal kitu dawuh Kangjeng Rasul aulim walau bisatin sok anjeun nyieun walimah gitu sanajan ku seekor domba. Nah intina mah bu nunamina walimah memang nya nunamina tuang gitu nya itu sanajan lain acara anu inti gitu. Tapi eta teh bakal jadi sorotan pisan, bakal jadi inti pisan teh gitu. Rek sakumaha wae ageungna eta acara gitu. Sakumaha ahengna tapi lamun parasmanana gitu cateringna biasa-biasa diaromongkeun teh. Wah teungeunah gitu mah. Satena tutung sakeun. Sanajan sanes acara inti. Mangga we raoskeun lah gitu. Upami urang ngadongkapan ka walimah nu bakal jadi penilaian urang teh eta gitu. Tuangan. Tetapi sanes bade ngabas masalah tuangeunna gitu ya. Intina mah sok praktekkeun upami aya gitu keur pakeunana sok sing meriah itulah aya langkungna bunga bingahkeun batu gitu ulah jeung asin japu gitu. Non margina panginten anu kitu mah pantos biasa gitu. Nu aneh dihadirkeun tak dina raraga urang ngabungah batu. Tapi tetep dina kadar kemampuan. Teu hade oge lamun ayeuna maksakeun sagala diayakeun gitu. Tapi tos beres acara, tos beres pemaksadan nimbulkeun hutang gitu. Talopat gitu. Wa yandabu ida ulama binawisadin ala yuksiro. Ieu mah aya hiji katangtosan kieu tapi sipatna teu wajib. Lamun teh mah cenah nyieun walimah terus diantawi santapan-santapanna teh aya domba cenah di dieu mah. Ieu mah kondisi kapungkur nya punya kayak sesuaikeun nama sareng kehidupan zaman ayeuna kayak tamah aya bahasan deui. Saha kapungkur di zaman Rasulullah khususna berkembang ongkoh di budaya Arab sok ngadambel naon aulim teh walimah teh ku daging domba cenah kitu nya. Ta eta teh disunahkeun supaya henteu direcah tulangna cenah kitu. Tapi ieu mah hanya naon keutamaan aya nilai tapaul di dinya. Naon tapaul teh? Tapaul teh susuganan nurut dinas gitu. Nurut maksudna teh nurutan ulama kapungkur lah. Ieu bu tapaul teh nya. Jadi dina Islam urang dina pemahaman akidah urang, dina pemahaman Islam urang, ahli sunnah wal jamaah. Aya nu disebat tapaul. Ari tapaul teh nurutan susuganan. Jiga budak urang engke upami murang kali abdi lahir istri misalkeunana bade dinamian Maryam bade tapaul kana kasolehan Siti Maryam meunang tapaul sanaos batur mah aya nu henteu meunangkeun tapaul kitu kami mah menuga budak lalaki rek diaranan Zainuddin MZ gitu supaya bisa pidato jiga Zainuddin MZ sakeuna tapaul biasa-biasa wae susuganan gitu. Mata urang ge dina opat sasihan geuningan sok sagala diaos kitu susuratan eta teh aya nilai tapaul gitu sugan sareng sugan sabab dina surat Yusuf aya kisah Nabi Yusuf urang tapaul ka Nabi Yusuf komo budak teh urang diaranan Yusuf bae gitu sekalian supaya kasep seperti ke Nabi Yusuf eta tapaul tah dina bab mencit dina bab ieu satu domba gitu henteu direcah tulangna kitu teh eta teh tapaul supaya naon supaya weuteuh supaya henteu ruksak awakna keker awakna hade teu panyakitan gitu eta teh tapaul gitu kalebet dina ekah eta nu khusus dina bab ekah mah dibahasna jadi si daging domba teh cukup di naonnya jadi henteu di
cacag gitu, teu dimutilasi. Di kumaha gitu untuk carana gitu. Terus seupami nyayur diangeun, angeunna teh cenah semu-semu amis. Tapaul supaya naon? Supaya amis budi. Supaya amis perangaina halakna. Tapi sanes hal anu tungtut pisan gitu. Kondisikeun zaman ayeuna we kitu urang deh. Nilai tapaul gitu didinya. Wal afdalu piluhal lailan walimah anu salarosna pasunahanana ieu teh dilaksanakeun teh wengi gitu. Wengi. Urang mah biasa siang. Wengi anu sunahna. Tapi sanes hartina keukeuh kudu wengi deui nyesuaikeun sareng pangabutuh urang, sareng kesesuaian galiban di urang. Ngan ieu mah upami urang ngalaksanakeun wengi berarti nya ieu teh aya nilai sunahna. Cenah abdi mah siangna ongkoh wengina ongkoh batu saya dari kitu mah gitu. Wengi nya. Malihan ya teh punya ditambihan deui katang tasanana wa tastamiru ila sab'ati ayamin fil bikri pikeun anu pangantena bujang parawan mah tah lamun aya keur waragadna sok dugikeun ka 7 dinten. Gitu. Diapresiasi gitu ku agama urang, ku syariat urang. Keur naon nyugemakeun parawan, nyugemakeun bujang anu nararikah teh sok upami aya mah gitu kasempetanana waktosna milikna sok dugikeun ka 7 dinten. Kantos urang ninggal nu hajat dugikeun ka 7 dinten di urang kayanya kaya. Sedang upami janda mah wa salah satun pisai upami kangge janda mah tilu dinten. Upami kangge janda mah 3 dinten mangga tah tiasa 3 dinten. Atuh nanaonan we eta 3 dinten teh nu namina walimah sanes hartosna kudu aya hiji pertunjukan, hiji acarana. Da intina tina walimah mah perayaan ku ngariung, silaturahmi, silih doakeun. Eta teh walimah. Gitu. Ibu hiburan gitu. Eta mah hanya acara tambahan nu diselapkeun dina walimah. Nu dimaksud walimah sanes nu ngarame-rame eta. Walimah teh ku ngumpulna sasarengan dina kabingahan. Silih tepakeun kabingah, silih doakeun. Eta nu dimaksud walimah. Wa badaha takunu qada'an. Talamun tos lewat 7 dinten teh ya tinu pameget tinu bujang lanjang teh ya upami tos langkung tinu 3 dinten pikeun anu janda teh ya maka upami ngalaksanakeun walimah statusna teh ngodoan walimah tiasa ngodoan. Oge la taputu bituli zaman jeung moal pernah leungit pasunahanana walimah sanajan tos berlalu beberapa tahun ke depan gitu. Satungtung urang hirup keneh terus emot kapungkur teh teu acan walimah sok tiasa tah ayeuna teh aya tahun tapi kapungkur teh emot anu ya pemahamanna beda dina bab karetno dina bab pasunahan eta tapi terlalu membesar-besarkan tapi kan nyebatkeun kunut subuh teh itu teh bid'ah bahasa legekna mah bid'ah nabiah munkarat teu dicantokeun ku Rasul padahal teh aya hadis nu lain oge teh digana apal hadis teh hiji judulan deui we walimah gitu lah ya mah sehingga dina praktekana teh nalika ngamakmum ka jalmi anu kunut manehna mah memilih ngahulang wae kieu ngabetung wala bitolak itu sanajan tos cerai imam teh ieu pasangan teh sanajan tos cerai tapi teu acan walimah dina piman daid mangga tiasa dilaksanakeun walimah itu ngantosan beres gitu. Konangan walimah eta mah biasana jalmi anu kelompok anu ieu teh salah walimah perceraian atau walimah pernikahan salah cenah kitu. Tapi anu ngartosna deui statusna nuturkeun sanajan manehna tara gitu. Emot kapungur teh nuju nikah teh teu acan walimah. Urang nalika ngamakmum ka saha wae ka umat muslim nu mana wae tuturkeun imam kenapa kali seurikeun heuh apaleun teh yang seurikeun sanajan benten organisasi sanajan benten wala bimautin sanajan tos maot teh heuh pan urang geus jadi makmumna bapak teh kajaba lamun urang milih moal salat berjamaah jeung manehna kumaha tah mangga kitu
Aya manalih ayeuna urang tos salat berjamaah jeung manehna aya sedikit perbedaan urang ngabedakeun diri dina salat tah ieu menyelesihi kana hadis tadi teh ya inna maju ilal imam liyu utama bi saestuna dijadikeun imam diangkat eta pikeun pikeun dituturkeun kan pasti sangkaan teh wah ieu meureunna rek haul rek ieu ngadoa tahlil gitu biasa jeung urang teh di kedah naonnya kedah yakin gitu fikih madhab sabab ya banyak upami urang muka dina internet tungtunna tuntutan tapi pasunahan walima itu teu dibatasi ku waktu kan seueur tuh channel-channel dakwah gitu teh bahkan sanaos tos aya teh barijeng memang katinggalna teh wah nya hebat gitu hadis namrudul ieu mrudul kieu jadi fenomena nu ayeuna muncul di media sosial teh nyata pemahaman penting mah eta lah perhatoskeun didominasi makanan terbaik ustad-ustad anu makanan memang beda sareng umat Islam mayoritas di Indonesia makanan fikih anu makanan terburuk jigana padahal eta teh di Indonesia teh sakedik golongan eta teh minoritas ngan pedah munculna lebih mendominasi media sehingga seolah-olah eta teh kelompok anu besar urang kabingah urang ku jalmi-jalmi anu ari urang mah ti kapungkur ieu teh minoritas urang Indonesia teh anu pemahaman teh ieu Pak aslun piarkan ini lamun NU mah NU lah dina organisasi gitunya anu sok kunut subuh anu sok tahlil anu sok marhaba tah hiji Indonesia teh mayoritas teh eta pengantin istri gitu. Terus wali muncul saya saksi beberapa puluh tahun ke belakang 5 eta diantaus dibuka nanti ku ieu ku ayana kampus di Jakarta anu ieu teh kampus milik Arab Saudi salah upama teu dibayarkeun dianjuk upama setuju mah dua belah pihakna tiasa satung-tung teu acan dibayarkeun jadi hutang jadi harta jadi hutang aya nu ku surat ngan saurab di mah teu utami kan henteu hutang langsung dibayar paneton bade ku ieu ku surat ar-rahman ku al-fatihah ku kulhu ngan pedah nilai ieuna naonnya memuliakan menghargai istrina nya kumaha gitu sepintas jiga anu sae wah islami yeuh gitu tah nu paling pokona mah emasna sholawat mah tambihan gitu emas gitu atana pieu naon we mobil kayak naon gitu pesawat kasepuh nyalira gitu nya sepuh ngantunkeun ya memang kedah saya kedah dibentenkeun sareng sanaos ka ibu rahma ka putra pami bade sosial bade naon sodako bade bisnis usaha terjadi sapertoskeun kitu umat cenah kuduna mayarna ka saha maka mayarna teh ka ahli warisna saha ahli warisna teh saha we di dinya nu aya putrana sabaraha putrana aya opatan tah ka opat urang eta opat urang eta teh bayar we heula ka opatan bayar we heula naon nya bayar heula tah engke tos dibayar teh bagikeun ku jumlah ahli warisna gitu kan jumlah ahli warisna tanu bagian abdi geus dikurangan mungkin nilainya mangga gitu mohon kedah kami akadna dieu non nampur upami direrokeun cenah ku ieuna ku ahli warisna nya sae eta mah perkawis eta mah disyaratkeun pikeun pamaget panganten pamaget ayakuna musliman hiji muslim idza kanat muslimatan lamun muslim deui lamun istri muslim matakpan perantos didugikeun urang teu tiasa nikah kanu lian akidah lian Islam muslimah mukmin mukminah teu tiasa orang kafir orang Nasrani orang Yahudi orang teu tiasa senajan
mungkin negara teu acan gaduh hukum, teu acan gaduh aturan keur eta sehingga lamun aya nu nikah negara paduli gitu bangsa bodoh urusan gitu lamun terjadi pernikahan antara umat Islam sareng non muslim gitu di negara. Bukan kapan aya nu ngakalna teh ka ditu nyaba kawinna teh nikahna teh ka luar negeri. Jadi surat nikahna teh surat nikah di luar negeri aya nu kitu. Aya anu pura-pura asup heula ka agama pasanganna aya nu kitu. Da sabab meureunan batur mah aya nu mandang dina kahirupan ieu agama teh teu pati penting dakur aku-akuan cenah kitu. Anu belaan kitu. Pedah kabogohna teh muslimah, lalakina teh non muslim. Terus karena bogoh teh ya gitu terus kacang-cang ku bogoh resep si lalakina teh asup we ka Islam. Aya kumaha lamun kitu nya secara syariat sah asal memang bener manehanana tos ikrar syahadat. Perkara manehanana jadi muslim anu taat, jadi muslim anu ieu anu taat ataupun muslim anu maksiat nya terserah manehanana ngan secara syariat eta teh sah. Kumaha cenah upami balik deui kana agama asalna? Kumaha upami kitu? Murtad. Maka upami murtad terputus sadayana aturan syariat. Kalebet pernikahan ge janten batal. Upami pindah deui ka agamana. Sabeun namina murtad ieu mutuskeun kana sagala aturan syariat. Kalebet kana bab waris oge putus murtad. Murtad. Fa in kana kafiron wa zaujatu musliman batala. Lamun teh masih jalmana kafir, ilalakina kafir, istrina muslimah, maka teu sah. Terjadi. Kumaha misawihna pamagetna anu muslim awewena anu non muslim. Pami kapungkur mah aya aturan kitu. Tapi dengan catatan nu disebat non muslim teh ahlul kitab. Ari ahlul kitab teh nyaeta jalmi anu non muslim anu nyepeng akidahna teh masih keneh Yahudi sareng Nasrani anu kapungkur gitu. Di zaman sebelum zaman reformasi Nasrani gitu. Zaman sebelum ada naonnya Vatikan gitu. Wah kapungkur lah. Anu masih keneh intina masih keneh keyakinan anu dicanah ku Nabi Isa. Tapi satungtung aya keneh muslim nya muslim pula. Ta zaman ayeuna mah geus teu aya eta. Keur urang atuh bari nage nabet kudu milihan non muslim mali aya keneh mah gitu. Lieur. Cenah da bogoh eta teh cukup ku bogoh. Teu cekap ku bogoh. Wala tahilu lil kafirin sami sawihna. Wa yakuna halalan jeung kudu anu halal. Nu halal teh sanes mahram, sanes mahram. Naon ari mahram teh? Mahram teh jalmi nu teu kenging dinikah. Nu teu kenging dinikah tina nasab, biasa tina nasab atanapi tina pernikahan. Upami tina nasab kaluhur ibu bapak. Terus kaluhurna deui aki nini, terus kagigir bapak saudara saudari bapak mamah gitu. Mamang terus kahandap putra terus incu gitu eta tina nasab. Aya tina pernikahan terjadi karena pernikahan anak-anak urang atawa ibu rama urang maka terjadi mahram. Seperti saha mitoha mertua sanajan tos cerai sareng budakna tetep eta teh janten mahram teu kenging ditinggal gitu. Nyalah cek kasarna mah urut mitoha urut mitoha urut minantu eta teh memang mungkin status kamitohaan jeung kamertuana mas aya beresna tapi mahramna teras teh mahramna teu tiasa ditikah sanajan tos cerai sareng putrana. Dina sakapendak dina pikih madhab dina kitab-kitab Imam Sunan fikih Syafi'iyah gitu. Mungkin di luar aya nu pinten pendapat. Tapi urang cepeng eta we.
kalebet ta mahram sareng halal aya semacam kabalikanana. Ari mahram pan jalmi nu teu meunang dinikah, jalmi nya mahram jalmi teh anu teu meunang dinikah gitu. Tapi upami bersentuhan teu batal pan gitu. Seperti naon deui nya ieu teh anak tere upami eta ibu ramana teh tos bercampur tos jima gitu. Maka jantan mahram berarti sami sareng tadi teh sareng mertua teh sanajan tos pisahan kadina teh sanajan tos pisah tos ke rumah tangga deui eta ibu ramana tapi pernah berjima pernah didukul eta jantan mahram teu tiasa dinikah salamanya eta teh salamanya. Tapi upami teu acan didukul kabujangankunkeun misalkan nambe pangantenan eta ibu ramana teu acan kantos bergaul maot manten maka anakna henteu jantan mahram odak tere dina surat An-Nur ayat wala tangkihu manakha abaukum minan nisa jeung aranjeun ulah rek nikah ka istri bapak-bapak anjeun gitu. Istri bapak-bapak anjeun maksudna teh indung tere gitu indung tere gitu. Indung tere wabanatu waroba ibukum walati fi hujurikum waroba ibukum teh maksudna teh anak-anak tiri anak ti suami anak ti istri satungtung tadi teh acan di dukul teh tah urang teh penting ka uninga ieu teh bab mahram teh bilih gitu teu apal kadituna tiba-tiba saling bogoh gitu samemeh berlanjut eta rasa bogoh teh tah kudu urang diudugikeun keterangan putra mamang biasa putra bibi biasa suami bibi biasa asal tos pisah gitu besan serang besan biasa besan tapi dengan ieu teh yang tos ieu teh tos pisah terus nandinya wa yakuna muayyanan prayasu nikahi ahadi rajulaini kudu anu tangtu pamagatna istrina teh pangantenna teh ulah abdi nikah ka salah sahiji pamagat nu di dinya saha atuh kudu jelas namina saha putra saha binti saha kudu dijelaskeun kitu tuayakuna aliman bismil mar'ati kudu apal namina saha jeung nasabna turunanana bapana saha binna utami nama kitu binti fala yasu nikahu jahilin atuh maka henteu sah nikahna jalama anu teu dikanyahukeun saha-saha mungkin kitu terjadi nya mungkin wae Bu sabab dina bab nikah aya istilah aya katangtosan ngawakilan nikah jalan pamagat misalkan anak atau istrina ge tiasa misalkan anak karena suatu hal teu tiasa hadir tiasa ngawakilkeun teh jadi si calon pangantenna si pamagatna teh saumpamana eta teh tiasa diwakilan ku batur misalkan sibuk keneh di luar negeri moal tiasa ka lembur tah aya adi urang lah pangwakilankeun we ku adi nikahna akadna wungkul nu dimaksud ibunya kade ngawakilan hadir dina akadna eta si wakil teh macakeun akad ngucapkeun akad pikeun lanceukna teh anu di luar negeri sanes keur manehanana sehingga tos beres eta entos we teu aya diurusan kana pernikahan eta tanu dimaksud teh kudu apal teh nya kudu apal gitu si wakil sedang anu ngawakilan teh kudu apal saha pamagat tapi jarang pisan di urang nikah diwakilkeun nikah diwakilkeun jarang pisan
sabab lamun diwakilkeun teu meureunnan moal ieu cenah teh. Satepuguh eta punya tepuguh kumaha kah diwakilkeun. Pak. Nah, mau gitu. Wayakuna dzakarah yakinan. Kudu pamagat anu nyata, anu asli pamagat gitu. Ulah pamagat jadi-jadian. Kumaha itu maksud dimaksud pamagat anu asli tah. Dina Al-Qur'an agama orang hanya mengakui jenis kelamin teh 2. Gitu. Jadi mau aya istri sareng pamagat. Dakara wal unsa. Tak salain eta teu aya jenis kelamin araraneh. Aya ge istilah unsa dina bab fikih, tapi nu dia maksud unsa teh anu memang secara fisik alat kelaminna 2. Jadi alat kelamin istri aya, alat kelamin pamagat aya. Ngan aya teh zaman ayeuna nu kitu. Dorce mah eta pamagat kawitna. Terus dioperasi kelamin janten eta mah tetap pertama direkan pamagat. Rek sakumaha ngakuna adug-adugan ngaku janten istri tetap syariat mandang eta teh sebagai pamagat. Maka diperlakukan sebagai pamagat. Lamun disebut hunsa mah wandu teh ya kedah 2. Kelamina teh 2 gitu. Mungkin teh kan bingung tah mana kelamin teh. Tinggal mana nu dominan. Sakeuna pamagat sareng kelam ieu mah contoh unggulnya. Alat kelamin pamagat aya, alat kelamin istri aya. Ditinggal hal-hal lain. Bijil head. Bijil head. Berarti ieu tos nambahan. Head na teh mendominasi ciri ka awewean gitu. Istri we gitu. Hamil ternyata. Bener berarti bener ieu teh. Itu istri, tapi kan jarang anak itu. Sehingga anu ayeuna bermunculan jalmi-jalmi itu, anu rupana teh seperti istri, padahal geus jelas-jelas manehanana teh lalaki, gitu. Ngaranna ge Asep misalkan gitu. Tapi dirubah ngaranna teh jadi Ise, misalkan gitu. Maka eta tetap ku syariat dipandangna sebagai pamagat. Eta pala yasihu nikahu khunsa, maka atuh teu sah nikah khunsa. Gitu. Atau kumaha lamun khunsa hoyong nikah, tadi teh ya ditangtoskeun heula, dipilih we gitu. Ditangtoskeun mana anu mendominasi ciri ka alalakian sareng ka istrian teh gitu, mana anu paling mendominasi teh eta nu dican. Eta mah panyakit jalmi anu ngaku-ngaku istri. Tapi manehna sok salat, manehna sok zakat, heuduh ka atuh kumaha teh. Intina mah tetap agama mandangna teh mandang lalaki. Maka lamun rek ngalakonan ibadah seperti ibadah laki-laki. Gitu. Intina lamun salat seperti salat laki-laki. Keun lah masalah heulaanan manehanana rek berpenampilan seperti keun awewe di luar gitu. Ngan palebah ibadah lamun rek ngalaksanakeun ibadah, laksanakeun ibadah seperti laki-laki. Gitu. Jadi kudu daek imam gitu. Berenang sampailah sekalian ke sholat mah make koko gitu. Kumaha cenah upami pamagat di mukana sholat. Kumaha tah? Pamagat di mukana sholat sah-sah wae sah teh. Ya sah wae. Nah pedah kangge naon atuh gitu. Sabab ari pamagat mah kan henteu ditungtut kudu nutupan sadayana. Iya, orat tubuhin gitu. Tasami peraturan persyaratan pikeun pamagat oge tadi berlaku pikeun istri. Maksudna teh anu jelas mahramna teh gitu. Tas kafir muslimna ieu sadayana kedah kurang diperhatoskeun. Pikeun urang sadayana bu pokona malah lamun urang bade nikah atau bade nikahkeun intina mah pilih calon anu terbaik
menurut penilaian urang dina berbagai aspek, berbagai sisi, ulah asal. Sabab bisi engke aduh. Eta penyataan ibu terus lagu malam. Rasakeun sakieu mudah-mudahan